Naros-naros di desa Buni Nagara bare tadi dia tak urang ayeuna terus di desa Buni Nagara kali itu ieu teh desa terakhir pokoknya mah di jelajah Sinangkerta jika nama bare da desa itu mah Pasir Pogor asa tos kaliput tak urang kali itu nuju nate bare ka pamipiran anu berbatasan jeung Giriwangi Mekarwangi tuh urang katongoh tuh ajaran katongoh sakedap bare lanjut baraya dia teh tos di desa Buni Nagaranya tah ayeuna urang ka tongo ka pamipiran cenah saureu teh Rancabango hoyong apal ka dieu baraya ka daerah dieu da ieu teh berbatasan Buni Nagara teh sareng Mekarwangi tah ka ditu baraya ieu urang urang jelajahkeun ka dieu jelajahkeun kagok baraya hayang apal lah daerah-daerah di dia aya Rancabango cenah panyingkiran cenah di dieu teh kadituna teh udah seueur tapi dieu teh jauh mah ti ali heula we urang pe kadinya we lah pokona mah no ningali situasi kondisi baraya pokona mah soalna ari pertama anu penting teh jelajah itu nama tah jalan ke masih kieu ka dieu mah yeuh baraya aya jika nama aya pemandangan indah geus kieu teh euy biasa nama jadi jalan teh mantap wah lumayan jalan nama halus jalan sakieu mah halus jarang masih jarang lemur di dieu mah baraya aslina Rancabango atau naon? Rancabango atau Cibogo? Cibogo atau Rancabango panyingkiran sauna teh. Oh iya. Orang terakhir ke perbatasan. Terakhir ke perbatasan baraya aduh tos kali itu ka dieu ieu ngajelajah di Sinangkarta. Mudah-mudahan tos nonton atur nuhun nya. Cing sarehat. Ieu teh urang teh berbatasan langsung Buni Nagara teh sareng desa Mekarwangi. Kamari dijelajah soalnya masih kene aya SD Buni Nagara tah baraya ya SD na ieu mah petaninan jigana karopi euy di dieu mah kopi bangsa ieu sayuran ieu teh masih sabaraha RW cenah 3 RW cenah baraya di dieu teh. Masih 3 RW di dieu teh baraya. Berarti itu masih kene leganya. Masih lega baraya teh. Tuh Buni Nagara mah aya kebon pinus sagala tah. Iya. Pinus nage tah di luhur. Dia mah aya pinus. Pokoknya mah endah ieu baraya. Geus geunaheun udara seger ieu mah. Aslina. Ieu teh nya ka dieu urang teh. Ngan ieu urang jauh keneh atawa antara deui ke. Kayak urang ningali perasaan mah ieu jauh urang. Rasaan mah jauh baraya ieu teh. Urang muter di hareup di ditu tuh anu tempat endah baraya urang balik deui. Nu penting nama inti nama tos kajelajah di seluruh Sinangkerta, kecamatan Sinangkarta baraya. Urang teh nyampe episode ratusan baraya ieu teh euy. Ratusan bisa. Hayang apal di kecamatan Sinangkarta di mana wae tah euy. Abutuhkeun age teh saminggu. Leuwih saminggu hampir sabulan baraya aslina tah euy. Da ieu teh desa ka desa teh kan lumayan jarakna teh. Aya pemandangan endah biasa mah baraya terus nanya kieu mah. Biasana ieu mah aya tanggul polisi tidur. Jalikeun ieu mah tah di mana jeung Rawabogo ieu mah baraya jigana mah. Sepi we menu apa baraya urang berhentian di ditu we di nu geunaheun urangnya. Soalnya bisa rada jauh oge pemandangan endah si kasih bapak orang naroskeun nya kelas kedap baraya. Pak, punten Pak.
Aya teh ka ditu na kapal mana? Ka ditu kapal mana? Ka ditu jalan. Oh, ka Ciwidey. Yo kok ka ditu na ka Ciwidey. Oh, berbatasan Boninagara teh Ciwidey ka ditu na teh. Perbatasan mah. Iya mending iya nya Mekar Bangi painten. Perbatasan mah eta Buan Jenis Dakar. Rawa Bogor cenah nangkeran batas. Oh, aya Warabogo ka cenah ka mana? Ini deui Rawa Bogor. Oh, aya batasna ieu tebih keneh teh deket. Batasan mah eta di Buan Jenis cenah Dakar. Oh iya. Aya saya tepatnya Pak. Oh. Anu man Pak. Urang ka batas we baraya. Urang kagok kang palah. Da cenah di ditu tuh kebon pinus. Buan Jenis nya. Heeh. Ama penasaran we. Penasaran baraya urang ka perbatasan ti Boninagara cenah batasan teh jeung Ciwidey Rawabogo. Tah urang ka ditu we sakedap mah 3 menit itu da kebon pinus lagi terus katingali. Sakedik deui baraya. Tah kadari Soalnya kali itu cenah ka Ciwidey. kayak ditu teh ka Ciwidey batasan teh baraya. Tuh, ka dieu mah sayuran baraya terus mulai tuh pemandangan endah kayaknya di lembur. Ya Allah. Sedap pokoknya baraya. Nikmat apa yang kau berikan? Tah, nikmat apa? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan gitu. Aduh, Tinggal menjalani, menikmati. tinggal menjelajah ini mah baraya. Aduh, tos geunaheun kieu baraya. Itu pinusna ge meureun itu. Heuy. Endah kieu baraya, aslina tah lawa. Ya di luhur baraya. Yang kau berikan padaku. Luar biasa pemandangannya baraya dengan suasana sejuk, udara sangat udara sejuk, angin sepoi-sepoi ini mah baraya asli. Asli. Keur ngabuburit teh ieu mah. Iya mah keur ngabuburit aslina tuh talikeun ngali ka ditu. Itu curug. Aya curug tuh di ditu, curug lain curug naon tuh mah. Oh, eta teh anugerahna teh. Curug lain curug gawang teh mah lain. Tuh. Pokoknya mah geunaheun kieu baraya. Pokona mah eta kitu curug gawang. Enak gitu. Eta juga urang. Tah. Walah, geunaheun kieu tuh talikeun arudak we kieu mah arulin. Madap pokoknya mah baraya. Sekolah teh kieu ya. Aduh. Arudak aramang baraya. Luar biasa pokoknya mah dijelajah mah geuning kaindahan teh katingali ya. Kayak tingali pisan kaindahan alam teh baraya. Cara rehat orang Boninagara. Cing sarehat we urang Boninagara, cing garede milik tatanina sing ieu. Cing hasilnya. Cing lancar, cing harasilnya. Aduh. Ya mah geunaheun ngabuburit baraya aslina. Cocok ya mah. Cocok pisan. Ka Boninagara ngabuburit mah bener. Enak kieu. Tiga nama dibetaheun. Dibetaheun betah pisan. Betah pisan nanti ya. Tuh. Katingal ieu teh. Oh, nanya parewan Nanya Nanya itu mana? Jalana nanya. Di mana nanyakna? Oh, itunya. Itu tuh batas nama teh. Mana? Oh, itu Lain itu iya meureun. Cing tadi handap urang belok we, urang nanyak mah urang pulang lagi baraya. Kita lihat dulu. Oh, tapi kadinya teh batas. Urang tika batas we ieu teh. Tapi airnya endah kieu tah. Nanya. Ganet baraya. Tah batasna teh lemur eta kebayanya anu penting tepil. Urang mah dihandap Tepil we ti handapnya baraya. Soalnya tuh Urang teh tuh jalana euy ka ditu mah rada urang teh ka ditu deui tembus teh ka Ciwidey. Ya udarana geus dingin baraya. Tuh ka jembatan etanya, Bang. Jembatan tah baraya. Soalnya itu tuh di luhur tuh nya. Pokona mah euy. Luar biasa pokona mah ieu perjalanan ge ieu mah. Batur oge kadua teh mah teh anu motor bibian. Tuh baraya. Terakhir teh di dieu baraya urang mah. Tuh, jembatan ieu tah baraya. Tadi dia ya gubuk segala di tengah-tengah tah. Ieu di dia di terakhir teh urang mah.
Di dia aja.